Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan danget ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan nu dilebat anjeun, tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngargepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun. Amin. Para mitra, penyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Yakin Tos Terang. Dumasar serat Yohanes nu kahiji pasal 2 ayat 3 dugi ka ayatna nu ka-11. Sarengna senjanten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-4 anu ungelna kieu. Anu ngakukeun terang ka Allah tapi teu nurut kana timbalana eta ngabohong jeung dina hatena teu aya kayaktian di Allah. Para mitra, ayat 3 model wanoh atanapi terang ka Gusti Allah. Nu kahiji, terang ka Allah ngalangkungan ceuk batur sapertos ti guru agami, pandita, sepuh urang jeung sajabina. Nu kadua, terang ka Allah dina katineung nyaeta wanoh ka Allah nu kajantenan di mangsa kapengker. Nalika saurangan ngadegkeun relasi sareng Gusti. Nu katilu, wanoh ka Allah, terang ka Allah sacara intim rumaket pisan nyaeta wanoh ka Allah anu teras-terasan diupayakeun ngalangkungan paneda maos kitab suci ngalenyepan sacara pribadi sareng pamahaman kana rupi-rupi pangalaman. Para mitra, dina aosan urang dinten ieu disebatkeun salah sawios ciri ti jalmi-jalmi anu nya wanoh ka Allah, anu terang ka Allah teh nyaeta nalika saurangan anu tumut kana dawuhan-dawuhan Allah. Jalmi anu anut, anu tumut kana dawuhan Allah nyaeta jalmi anu sampurna nyaahna kamantena. Dina hal ieu sikap hirup Gusti Yesus Kristus janten conto nu agung. Sakur jalmi anu ngangken aya di lebet Gusti Yesus satunggal sareng Allah. Hirupna kedah sakumaha anu dipidamel ku Kristus nyaeta kutumut kana dawuhan-dawuhan Allah. Sedengkeun jalmi anu ngangken ka Allah tapi teu tumut kana dawuhan Allah, mangka eta teh tukang bohong. Tah para mitra, kumaha dupi kahirupan urang? Urang dihiapikeun janten pribadi anu wanoh, anu terang ka Allah. Tangtos wanoh ka Allah, terang ka Allah anu dimaksud teh sanes sakadar ngalangkungan saur batur cenah wungkul, oge sanes dina paninengan wungkul, nanging urang oge disaur kangge wanoh ka Allah sacara intim rumaket. Urang terang kana naon-naon anu janten pangersana nyaeta ku ngabandungan dawuhan-dawuhan Allah sareng ngargepkeunana sarta milampah naon-naon anu janten pangersana. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan danget ieu patali sareng pangwanohan ka Gusti Allah. Wanoh ka Allah, terang ka Allah sacara intim rumaket anu ngawujud dina kahirupan sadidinten kalayan tumut kana dawuhan Gusti sareng milampah pangersa Gusti. Nyuhunkeun Roh Suci teu weleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan danget ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula.